barokah nyepeng tauhid. Mudah-mudahan ia sangat bermanfaat barokah pikeun ningkatkeun amal ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan ieu insyaallah pribados bade nyanggakeun pelajaran perkawis bab syarat-syarat salat. Perkawis wudu entos beres, perkawis mandi entos beres, ayeuna syaratna salat. Karena ibadah anu dilakukan ku urang komo-komo pikeun mayunan Gusti Allah Subhanahu wa taala, pikeun nyangketkeun diri urang jasmani rohani urang ka Allah Subhanahu wa taala, terlepas tina syarat sareng rukun. Upami urang asal-asalan ngalaksanakeun ibadahnya percuma. Nya percuma moal ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, urang ngalaksanakeun salat, terang cara-carana, nya terang gerakan-gerakanna, apal bacaan-bacaanna, ngawitan ti usoli dugikeun ka assalamualaikum apal. Tapi syarat-syaratna teu terang tapi syarat-syaratna urang teu naon teu jalenta hiji-hijina atanapi anu kangantun, maka salat urang bisa batal atau teu sah. Nah, pikeun jelasna mangga dipirengkeun ku sadayana, ieu pikeun memperkuat keilmuan urang. Abdi tangtos yakin bahwa ibu-ibu sadaya di tampian mamana oge insyaallah sami ngaosna nya bilih nangkin aya anu kirang paham atanapi kirang jelas mangga keun ditaroskeun manawi aya waktosna. Bismillahirrahmanirrahim. Babu syuruti shalah. Ari ieu bab nerangkeun perkawis pirang-pirang syarat-syaratna salat. Ari syarat-syaratna salat, asyurutu li sihhati shalah arbaatun. Sakedik syarat salat nu aya opat. Arbaatun eta opat. Wahid satu, isnen dua, salasa tilu, arba. Alhamdulillah apal keneh baheula lisengan. Opat syaratna al awalu anu kahiji nyaeta at-thaharatu anil hadatsaini. Anu kahiji urang upami bade salat yakinkeun bahwa urang teh tos suci dina dua hadas. Dua hadas naon? Kahiji hadas alit, kadua hadas ageung. Hadas alit bisa suci kalawan ngalaksanakeun ngalap wudu atanapi tayamum bilihna aya nu berhalangan pikeun nyepeng cai. Hadas ageung dihilangkeunna ku ayana urang ngalaksanakeun mandi ageung bilihna nuju gaduh hadas ageung. Paham? Terasna wa anin najasati kitu deui suci tina najis. Ya, jadi di samping hadas alitna suci, hadas ageungna suci, najisna oge kedah suci. Janten teu sah jalmi ngalaksanakeun salat saumpami aya najis, baik eta najis di badana, dina kulitna, atanapi najis dina anggeana, atanapi najis dina tempat anu bade diangge salatna. Jadi yakinkeun heula upami urang teh mah arek salat dina parak-parakanna eta sajadah kudu diibrikeun heula besing aya tai cak-cak. Besing aya tai meong, besing aya tai meong bau bu. Satu acan katingali ge bau heula nya. Ageung teh nu aran teh saumpama tai manuk pilihna teh ngan menurut kaul ari tai manuk mah kotoran manuk mah dianggap suci bu. Dianggap suci lamun tai manuk mah eta garing. Pilihna di hiji rompong aya manuk gareja anu sok sisiliweran di rompongna. Tadi tiga di rompong abi atau seueur manuk gareja. Gitu tah. Eta sok ting cerek-cerek upami kondisina garing eta teh dimakfu najisna atanapi dianggap sah salatna. Jadi teu dianggap henteu sah nya. Kenging bae sanaos salat kok kacecelekan tai manuk baik eta dina tempatna anu dianggo salatna urang diampar be sajadah ternyata dihandapna ka tembong tai manuk anu tos garing maka eta hukum salatna sah keneh. Ieu tai cak-cak. Tah, upami tai cak-cak kumaha? Urang saumpama hilap digibrik jeung tadi teh taleresan ruangan salatna rada poek. Tai cak-cak teu ketempo salat bae. Tah, pilihna tengah-tengah salat urang ningali tai cak-cak aya dina sajadah urang, ku urang wajib disingkirkeun upami biasa Bu, disintreut.
lamun disintrek tai cak-cak eta nganceleng teraskeun salatna dianggap sah salatna. Tapi lamun disintrek tai cak-cak kok nempel dina curug, nah kamu bari diambelan maka karena disintrek nempel dina curug bae eta hukum salat jalmi eta batal. Karena najisna kondisina baseuh. Harua teh cak-cak namangan beda kondisina aya nu garing aya nu baseuh. Eta pas kitu. Ieu kudu urang diperjelas dina hukum. Karena urang sananya jujungkelan ge salat, aya teu apal mah kana pelebah dinyana. Cek urang sah ge ternyata menurut hukum Allah eta henteu. Makana urang kudu terang. Bana geus abi moal nerangkeun naon pikih bae, besing muslimat NU ieu aya nu teu acan apal kapalih dinya. Ari tos apal mah alhamdulillah kantun memperkuat. Saterasna nya asalnya anu kadua dina syaratna salat anu opat eta nyaeta satrul aurati min a'lal badan wa jawadi bihi lil qadiri alaihi. Anu kadua nyaeta nutupan aurat mulai tina luhureun badan wa jawani bihi jeung pinggir-pinggirna. Yeuh di dieu praktekna urang pikeun jalmi anu nganggo mukena sapotong. Urang umumna nganggo mukena sapotong sanes, jarang anu nganggo mukena terusan, jarang teresep hareudang. Tah upami nganggo mukena terusan aman Bu, dina nutupan aurat aman. Artina naon? Ketika urang bergerak bade ruku ngangkat tangan atanapi sujud moal kabuka aurat urang. Tapi pikeun jalmi anu nganggo mukena pendek awas kedah hati-hati, super hati-hati. Karena dikala urang ngangkat panangan dina acara takbiratul ihram Allahu akbar panangan luhur pan takbiratul ihram pan kieu sanes kieu jadi urang kaluhur tah. Lamun seumpama urang kaluhur na panangan kemudian ngiring kaangkat ieu mukena kieu tah ieu lamun kabuka aurat urang. Sedangkan aurat ketika sholat itu jami'u badaniha illal wajha wal kafaini, selain wajah dan dua telapak tangan harus tertutup. Salila sholat ngawitan takbiratul ihram dugikeun ka salam hatta tahdal aqdamaini, sehingga handapeun dua dampal sampean lagi kedah katutup. Maka hati-hati. Jadi orang ketika kieu teh kudu laras-laras dilebet. Laras-laras dilebet ulah sampai ka tempo ti gigireun urang eta bagian anggota panangan atanapi badan. Komo-komo lamun salat eta nganggo sinjang jangkung. Terus eta mah geus Bu kelek sagalana ketempo. Ya, kelek ketempo pandangan puguhna sapanjangna ketempo. Ieu mah cenah usim hareudang kumaha cenah Bu Haji cenah hareudang kami malamun salat makena lekbong. Makena daster anu tanganna pendek teu naon ari bisa ngajaga mah nalika takbiratul ihram jeung posisi ruku jeung posisi sujud. Posisi ruku eta kade Bu punten abi tati. Posisi ruku kan urang kan kieu punten Ibu Dewan. Kan kitu. Tah, ieu lamun kieu, lamun mukeunana ngangkat atanapi pendek kirang panjang, pana tak ketempo ti gigir. Leres. Tah eta hati-hati. Berarti urang kudu dikimpetkeun eta mukeunna rapih rapet supaya baik ti gigir maupun ti luhur maupun ti handap ulah katingali anggota aurat urang. Kapaham? Paham. Dipayun paham? Tah gitu nya. Terusna. Ya. Kumaha lamun seumpama tengah-tengah urang keur tahiyat awal. Eta dampal sampean sok katingali. Karena posisi mukena urang aya nu pendek atanapi sanajan panjang sok ningkab. Nya. Ketika orang ngerasa kabuka dampal sampean orang katingali karena itu adalah bagian dari aurat, maka cepet-cepet ditutup. Lamun tema orang ngerasa kadoang ngerasa katiis ka angin-angin tak berarti kabuka gegera ditutup. Yang lamun memang orang yakin bahwa mukena anu kurang dianggo sok maruka BTA berarti wajib nganggo kaos kaki, nganggo hati-hati.
Jadi dina urusan nutup aurat kira diperhatikan. Gitu deui dina masalah nutup aurat punten-punten teu kenging nganggo mukena anu carang pisan. An aya bahan mukena anu tina naon teh parasit. Parasit anu punten mira hargana 50.000 sabaraha tah sehingga eta warna kulit katingali ti luar. Nya bun teu katingali ti luar karena nganggo acuk tapi kan anggota anu sanesna katempo. Tah maka teu dikengingkeun ngangge mukena anu carang pisan. Karena eta sami hukumna sareng terbuka aurat. Gitunya. Jadi pendek pisan teu kenging, carang pisan teu kenging, apalagi mukenana bordiran. Karolong. Oh, kan ayeuna aya mukena bordiran ayeuna geus musim deui baheula abdi keur sakola di mana di Jawa menuju kuliah eta musim mukena bordiran gitu, janten barolong mukena teh. Teu masalah lamun mau kena borderana eta tembus kana acuk urang artinya kasih kahalangan ku acuk urang lamun seumpama borderana eta pas artinya kulit urang eta berarti teu sah oke salatna. Makana daripada mending dihindari nganggo mukena anu bordiran anu sifatna bolong. Ari bordiran sekedar bordiran hungkul manumpang teu naon teu nganggo bolongan mah. Tapi lamun bordiranna bolong tekeng jadi sananya hargana mahal 400.000 500.000 bordiran saya amat memang saya dina tampilanna cuma ieu berhubungan jeung sahkeuna salat urang ka eta nya. Nah, jadi upami masalah mukena sanes mahalna tapi memang berhubungan kaitanna sareng salat. Talajengna tak upami aurat ketentuan aurat upami aurat pamengget eta baina surrah wa rukbah eta antara puseur sareng lutut sanajan eta puseur sareng lutut teu wajib ditutupi ngan sunnah ditutupi kanggo menyempurnakan karena moal sampurna nutup aurat lamun anggota anu tadi teh puseur sareng lutut teu katutupan. Abdi pernah ningali lho pamengget salat di musola mana gitu di perjalanan eta salatnya nganggo lancingan panjang nganggo kaos kalau rasa ketat kaosna jadi kaosna eta ningkap si lancingan panjangna kahendep cek aku teh aya di payunan ketempo jadina ye nu model kieu ya salat anu henteu sah karena atuh eta aurat pan eta sekitar pusat kahendep kan kapeker kan sakuliling pokona mah. Nah ketika si lancingan panjang ieu pas dianggo ruku kahendep berarti kan eta mah meh liang-liang eta teh ketempo jelas eta samurai kitu batal salatna karena aurat pamengget kata Bu. Ya sanajan urang teu kapita teu naon eta mah hubungan jeung salat manehna teh teu kapita teu naon nos barek muka rek henteu ngan cek abi ieu nu model kieu ye anu teu dijaga teu apa lamun eta sebatas aurat eta kudu ditutupan. Jadi teu cukup ku salatna bae manehna jengkang-jengking lamun auratna kabuka mah percuma salatna moal ditampi maka urang perlu ngaos kitu. Nya, janten ayeuna mah panginten ibu-ibu ge kedah ngemutkeun kana putra-putra anu bujang-bujang pan sok nganggo lancingan ketat-ketat kitu tah. Eta dikala salatna supados diperhatoskeun. Saterasna upami aurat awewe eta jami'u badaniha illal wajha wal kafaini sadaya anggota badana kecuali wajah sareng dua telapak tangan. Lamun seumpama aya jalmi kok ajaza an satri auratihi karena di perjalanan seumpama urang angkatan geus kadung berangkat poho teu mawa mukena pas ninggang kawancina urang kudu salat tapi teu aya mukena juga kumaha. Nah entah urang ulah salat wajib salat Bu laksanakeun bae salat. Seumpama urang angkatan berhubung urang kaburu-buru ieu mukena teu kabawa. Pas datang wancina urang salat yuk kamu salat itu di musola teu aya mukena pisan kumaha geus di urang kumaha eta Bu? Tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Wajib sholatna santai jangan nutup mukena, ente nganggo mukena, ente katutup aurat sadayana. Sholatna masa kanggo sekedar nyumponan kewajiban, tapi wajib diada, wajib diulangi deui karena kurang syarat. Gitu tah. Paham ya? Sakumaha urang angkatan seumpama di perjalanan punten aya nu mabok oe
badan acuk kurang teh kena teuing eta ku batur urang calik teuing eta ku anak teuing ku urang sorangan pan eta oe najis terus kumaha aja aya najisan ulah alasan kieu Bu urang mah moal salat ya bajuna ge najis nya kan anu kitu bajuna ge najis cenah kena oe anak nah wajib tetap salat sanajan anggoana najis cuma mungkin wajib dikodoan lamun seumpama lah moal jeung atuh ari kudu diwajib dikodoan mending kana ulah salat sakali dosa hukumna termasuk jalmi ninggalkeun salat itu jadi tetap wajib ngalaksanakeun salat walaupun dalam kondisi kurang syarat kan wajib dikodoan. Redang guys. Asalisu anu katilu duhulul wakti nyaeta asupna waktu jadi urang lamun salat eta yakinkeun bahwa waktu salat entos masuk ya waktu salat eta entos masuk lamun urang rek salat subuh yakinkeun bahwa salat subuhna waktuna entos masuk ulah kieu mentang-mentang urang buru-buru rek ka pasar arek dagang panari nu dagang masuk balanjana nyubuh poek-poek nya berangkat karena naon kejar-kejaran jeung waktu kejar-kejaran jeung padagang nu lainna hayang gegeura meunang dagangan loba sehingga angkat mahayu jancan salat subuh mah ya salat subuh arek salat subuh jam 4 arek salat subuh jam 4 sedangkan menurut waktu anu ditangtoskeun bahwa jam 4 eta ayeuna tacan masuk waktu subuh mah jam 4:30 kurang lebih. Nah, acara anu kitu sanajan bener salatna, cukup bersihna, nutup auratna, lamun tacan masuk waktu teu sah salatna. Jadi tetap kudu nungguan 4:30, kudu nungguan azan heula. Waktu anu pas dina waktu salat eta kudu terpenuhi heula. Arek eta salat subuhna, salat duhurna, kumaha urang arek ondangan babarengan. Ondanganna jam 1, pusing teu kaburu lamun salat jam 11:30, kami mah arek salat jam 11:30. Sahan teh salat duhur jam 12? Kecuali salat Jumat kanggo pamegat teu naon salat dina waktu istiwa. Jadi urang iraha ngalaksanakeun salat duhurna dina dinten Jumat siang, dina dinten Jumat. Urang mah ngalaksanakeun salat duhurna sesuai jam waktu biasana. Urang waktu biasa salat duhur jam baraha biasana? Jam 12 lewat. Teuing lewat 5 menit, kadang-kadang geser sampai 10 menit. Berarti urang mah eta arek eta keur kumaha di masjid terserah arek di masjid keur maca khutbah arek di masjid keur salat 2 rakaat urang salat di rompok yang ngawitan upami entos manjing waktu pan aya nu nyarioskeun lamun salat Jumat mah cenah ge lamun dinten Jumat mah urang salat teh kudu nungguan tina bubar Jumat kumaha lamun bubar Jumat jam 2 kapat heula bapak-bapakna nya jadi eta salah Bu jadi pemahaman eta salah sanes urang awewe ieu para awewe ieu salat dina dinten Jumat eta tos bubar anu salat Jumat sanes tapi entos asup waktu jadi lamun tos asup waktu kira-kira jam 12 lewat silahkan urang para ibu-ibu ngalaksanakeun salat duhur komo deui anu bade ka majlis taklim dina dinten Jumat saumpama ulang atusan bapana keluar ti masjid kumaha lamun bapana ngobrol heula kebel tungguan da urang bapana bubar ti masjidnya nah jadi eta teh salah nah ini tos paham itu deui hubunganna sareng salat-salat anu mengikuti salat fardu seperti salat rawatib salat sunnah qobliyah ba'diyah aya salat sunnah qobliyah subuh salat sunnah qobliyah zuhur ba'diyah zuhur qobliyah asar ba'diyah asarnya qobliyah maghrib lamun bade ba'diyah maghrib qobliyah isya ba'diyah isya ngan eta hukumna aya anu muakkad aya anu henteu muakkad anu muakkad teh anu dikuatkeun anu diparantikeun ku Kangjeng Nabi nya seperti qobliyah subuh eta muakkad eta pahalana sing saha jalma anu salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat maka dia itu lebih baik daripada dunia dan seisinya jadi pahalana agung Bu
pahala agung pisan jalmi anu salat sunah qobliyah subuh eta iraha ngalaksanakeunna nyantos waktu masuk subuh. Sanajan eta qobliyah tetap waktunya disamakan dengan salat fardunya. Paham nggih? Upami salat subuh eta seumpami bedugna atanapi manjing waktosna jam 4:30, berarti qobliyah subuh ge 4:30. Sampai waktu subuh itu habis. Maksudnya kieu ya, lain terus-terusan salat qobliyah bae lain. Maksudnya kieu, waktu subuh itu kan mulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Saumpama urang kan teu sadawangna gugah awal, ibu-ibu sadayana termasuk abdi teu salilana gugah awal waktu sameme subuh geus hudang, kadang-kadang aya kaberanganna, kadang-kadang urang gugah jam 5 eta jam 5 masih keneh manjing waktu salat subuh. Lamun seumpama urang gugah jam 5 hayang salat subuh, hayang salat qobliyah subuh teu sawios karena pernah aya naon si abdi Bu Ustaz cenah eta lamun urang salat lamun urang gugah kasiangan kenging kita salat sunah qobliyah atuh kenging karena salat qobliyah subuh itu mengikuti waktunya dengan subuhnya kira-kira sampai jam 6 lewat ya. Jam 6 lah, jam 6 lewat dikit lah karena salat waktu subuh mah sebentar. Jadi batasannya itu ketika kita keluar rumah melihat orang yang lewat sudah terlihat jelas bayangannya, berarti itu pertanda sudah habis waktu subuh. Ari eta mah teu katingali cenah. Saha etanya? Berarti tacan habis waktu subuh. Jadi bayangan kalau dilihat dina waktuna subuh eta. Nah, gitu deh. Waktu duhur sami, waktu asar sami, bilina bade ngalaksanakeun qobliyah duhur nya kedah ngantosan waktu manjingna waktu duhur. Walaupun hanya prasangka saja, walau bi ghalabati dzanni, cek urang kieu prasangka seperti kuari iya geus dohon encan nya, doang nama rarasaan mah encan ieu tah kos kitu. Berarti lamun urang rarasaan mah encan karena urang geus terbiasa ngalaksanakeun salat, kan urang kadang-kadang gaduh rarasaan. Berarti ulah ngalaksanakeun salat duhur ari can asup mah. Tapi lamun seumpama doang nama entos ya. Tah berarti sholat diperkuat dengan adanya jam. Ayeuna mah kan aseueur jam di mana-mana tanya. Jadi sananya urang tenang toskeun lewat panon poe tapi sareng nganggo jam ge tiasa. Warabiu sareng anu kaopatna syarat salat eta anu terakhir nya eta istiqbalul qiblati, mayun ka arah kiblat. Dia bahasana sanes mayun ka Ka'bah sanes, tapi mayun ka kiblat. Hartosna naon? Pikeun jalmi anu langsung berhadapan dengan bangunan Ka'bah wajib menghadap ke Ka'bah. Karena ningali Ka'bahna. Arek eta dina arah kanan, di arah kiri, di arah naon isina depan belakang silahkan. Yang penting mayun ke arah Ka'bah. Jeung dina niatna ge usolli fardhu dzuhri seumpama. Arba'a rakaatin mustaqbilal Ka'bah jaya ieu Ka'bahna. Entong kiblat aya Ka'bahna di dunya di payureunna. Ya. Nah, tapi adapun orang anu berjauhan dengan arah Ka'bah atau memang apa sana caket tapi Ka'bah itu dihalangi oleh sesuatu bangunan, maka niatna usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati. Jadi kiblat nyariosna ulah Ka'bah deui. Tapi pernah kita keukuh jalmi henteu Ustaz cenah ge kudu Ka'bah bae sananya di mana ge urang geus bae ari maneh maksa mah keukuh amat di bejaan hayang Ka'bah bae bener geus meujeul hayang Ka'bah bae mah atuh keukuh ieu di bejaan mustaqbil kiblat hayang Ka'bah bae atuh geus meujeul ari keukuh Ka'bah bae malos maneh kadinya. Jadi kuduna mustaqbilal Bu ari nu ngeel-ngeel kitu mah ulah di ieu Bu ulah dikencengan mending keneh diloskeun bae teuing teh manehna hirupna jeung keukeuna eta. Nu penting urang yakin bahwa kiblat arah kiblat anu ku urang dianggo naon istilahna manceran urang salat yakin itu teh bertepatan dengan titik arah Ka'bah. Ulah teh yakin kudu yakin oh ieu urang salat ka
ayeuna ka baratnya ke arah barat urang yakin bahwa ieu teh lurus sareng arah Ka'bah sesuai dengan ikhtiar para ulama kapungkur. Ai urang mah teu ikhtiar teh naon, urang mah panuturkeun ulama kapungkur. Turun temurun dari ulama ke ulama sampai ke ayeuna teu aya anu nita salat ke arah timur teu aya, sadayana ge salatna ke arah barat, bahkan mengkol sakedik upami urang Bu kudu mengkol sakedik ulah lurus Bu, mengkol sakedik ke arah kanan. Nah, miring sakedik. Jadi sajadah eta lamun urang salat ulah lurus tapi di mengkolkeun sakedik kira-kira 3 sentieun bela ulah seueur ulah setengahna ulah ya, ulah setengahna. Eta syarat-syarat salat. Aya sabaraha? Kahiji suci dina hadas, alif hadas ageng jeung suci dina najis. Kadua nutupan aurat. Katilu masuk waktu kaopat mayun ke arah kiblat. Upami syarat eta urang geus yakin karena syarat eta jeung rukun benten. Upami syarat eta kudu ayana samemeh ngalaksanakeun salat. Jadi syarat eta kudu diayakeun samemeh urang ngadeg salat. Nutup aurat pan awal sampai salat urang kudu nutup aurat. Mayun ka kiblat yakin bahwa arah kiblat belah itu ulah kieu Bu. Lamun urang keur sasabaan aya kieu masalah ya. Lamun urang keur sasabaan teu apal arah kiblat ka mana kudu naros. Ulah pipintereun, urang arek salat, rarasaan urang asupna di imah urang maka ditu ulah di imah urang, imah lain deui batur. Ulah jika kapungkur jangan abdi holot apa-apakan geus anggeus cek babaturan cek eta jeung buka imah. Bu itu salah salat ibu ke situ dibalik salatna. Jadi batur maka dia bae maka ditu sorangan. Akhirna naon salat potong-tonggeng. Dicarekan pada tahu sana. Jadi lamun urang keur sasabaan, keur aya di lembur batur, nentukeun arah kiblat ulah sakarep dewek, kudu daek naros. Kepertos jalmi keur angkatan di kapal ferinya, di kapal layar, di kapal laut. Eta urang kudu ikhtiar heula ya arah kiblat ke arah mana ye. Pan kadang-kadang aya tanda panah. Urang lamun teu paham kereng naros kana pagaweana apa ieu arah kiblat belah mana. Pan eta upun urang salat dina kapal kos kitu mah bebas Bu kana ka mana ge, tapi awalna kudu ditentukeun di ditu anu langkung terang acarana. Sananjeun bari salat eueugan kadong liliniun. Salat eueugan. Teu naon salat eueugan, teu naon. Tapi lamun ibu anu gaduh penyakit vertigo ulah diteruskeun sabari tantih Bu, kudu sabari calik bae karena beusi musruk. Ya. Nah, eta urusana sareng syarat salat. Adapun rukun. Nah, urang salat eta kudu nyumponan syarat sareng rukun. Adapun rukun adanya di dalam salat itu sendiri. Nah, jadi beda antara syarat aja merukun ieu kudu kajangkepan ku urang sadaya lamun urang salat. Ya punya. Nah, upami syarat tos beres ayeuna rukun ngan ieu waktuna cukup apa henteu? Pas jam 11. Kumaha ya? Entosan apa teras? Entosan. Oh, teras. Entosan Bu, tong diteraskeun masalahna waktosna tose ari ngaos mah memang kitu. Upami tos berjalan mah resep nya, apalagi ka hartina sesuai jeung kalakuan urang. Tah, abdi ge sami hoyong kana nyampikeun pelajaran ngan abdi tertib.